sesuai dengan keayaan daerah yaitu di kampung oleh-oleh desa alam indah. Judulnya serius akan dilalakon Bang Banyu Suara.
sesarat ganti nang pamutus yang cerita
Tinunturman satu bubuka dari incin darita sahabat ingkahyangan marjipunda wonten jagat suryalaya sawarga manik loka dados nalendra raja iraja ratu mulu anu ngereh buana pansa tengah sapalik tinu alam di kawasan jagat luhur surga maniloka jagat tengah madya pada jagat hanau tidak bisa menikah izin kita katujuh menikah kawasan dia wakifati jagat lina zaman pawayangan 500 tahun satu asana masih yang betara guru betara sewa menjadi sesamahan hamba-hamba makhluk di buana pansa Bujeng hingga sifat manusia sanajan jin setan siluman barakasakan utak kemewaran taga sabulah dunia mangeran kasalian wajib Wih korponin kursi kembang karate kuat dengan lembu andana anggilu tutungan yang jagat nata Sawarmakan yang tersinurada putusan dewa dia ningkang putra betara Indra dewa hujan tikahyangan Tenjomaya kahyangan marjukunda tempat rahasia badan tenguntilu makhluk nu ayah mudi utusan saksi yang betara Indra ngandikan ipun atra pertela sungkan pengaribawan ngandikan lelih atra pertela kakang Lusimrada kakang Sasungkina kakang Lusimrada nun dari dulu sumanga akan ngesin narada hatur sepenuh rasa kawigahan karpo baginya raja gak haturkan semua honga marasana maya semua akan minanam pasang wajah kumaya hatur kali ketika tinanamu dikrapatan mudiwakirang hapun orang saling hakun nu salajengna purwa jenrai kersani malan akan ngesinurada kesana daya masalah nubakan badan dosa Indra putra ingsun Indra kapayun kasih bahkan senengan dokter Indra gaturkan semua lama cana maya semua putra panjenengan mereka sampai semua tapi atur dan tumpang pondran gua nuhun Indra kali ini kamu berlatih apapun tidak lempatan akan selesai kurang pada saling hakun itu Salajengna purwa pangkuan ulun kersani malam putra panjenengan betara Indra kados kampuna pamardani pun ajeng-ajeng siang pondar dari dewan panjenengan supaya kumayan kita seni budaya sunat
make pirigan gamelan biaga yang jerukau bejana sinena Dewi Syahroni anu sumruk ngabajukan rok peror sareng widadari Dewi Inul anu asup ngabaju ka manehna cing hubungkeun wadaya naik patrubuh sangakeun hiburanana kapangkon ulun maharaja diraja siapkeun gamelan silokananta indra namun gamelan silokananta makawan mualaya sanakan sababna mari kita ngunagakeun wayahna nyewa ka Padalang Lili gamelan biasa saurna modalnya pokingan dan baik dua pokingan yang burung rame hubungkan ke jawatan Kamudaya siapa kami dapat dokaran dokinting karena hiburan menteri pagelaran luar suara badaya mereka terubuh hubungkan ke sadaya ahli seniman ya saurnira tantanganna panjang sing sabda ya sabda ya sabda
Nungarajaan sadaya raja nganarah pakian sadaya narpati nungawasa tilu alam dina zaman pawayangan nalendra yang jagat gata betara guru permagan pian resin narada duta ini sawaya sinarnya kang putra bentara Indra Dewa Kilat Titajangan dan Jamaya samya pada tungkul amari keludak nyemak dari mangsana atau hari lauli wangkul malik perjelasukan pengari bawah pinuh kumi bawah komara sarang pangawaluh pangaruh mekatan lelai kedek kalilah silaga mana kapayung lingihna urang badan tengan limeh turalasawa kakang resi semanga akan ngasih narada ngahaturkeun sebelum laksa ketik kabinahan kana kembali abdi guru semahin akan dama-dama dengan akan satu kali mati etak tina naon dupi kakak mati sarang marum kasunur kapurang kakak jalih nubi pamri satu katilu perkawisna puan jengerai kesami malan akan ayak dikersal ngantos-ngantosna kana pidawu saliapan syukur bagia pemayangan ujas tuti saya katampi utangan luruk kiwatin buang badan tenusal sebal Indra kapayun kasih Indra
Amarsana Maya Suwa Putra Indra Papadina Itarima Indra Uyupang Panjurama Uwa Nuhun Indra punten kapunturan dua Saladina peluang ulun persamimbalan putra panjenengan Betara Indra Atus tempuna pamarganipun dipun ajeng-ajeng siang pundang Sami jerakan yang mana ngantos karena tidak uperas anu kalintang kakang lewasna balik tisada acanat gereger nak kawah sandra tinggal kawah bodas kasih ikun ku candra di muka ngaluarkan lahar sarang pahang hangruk Jawa tiba walirang semu-semu bau anu tekuhan ke mawa kasakit kawidadari sarang widadara nak dumana nyandang influenza flu kasakit mah jaralani bari di tema ku kasakit ararat Rukik manyawa tutumi maka para dewa para widadari 2 jam nu karangkung para widadara para batara gegetet jaganya diluhur sirah tiadak dampasan gamelan sirokan nantambang bleng-bleng larasna geus rupa-rupa selap leungit jenglong melentung bari dia mau ngadulukan mangsana tiris cunuk sabaraha kawasan dari muka leuleuh tapi nu gawe sapartosna kitu lajeng saira nyaur akan aya pikir saeunang kitu sareng mihunkeun di pasihan terang aya bakal aya kajadian naon anu tujuba ka surga mati memang ku lagi ngerasa kaget bahkan ieu bakal dibalamikeun kumaha sabadana kawasan dari muka ngamu ngaluarkeun kasakit ka widadara-widadari sumu akan ngadak-ngadak bisul jadi satilu-tilu inung suku kukuna keongeun luar biasa kawasan dari Ukar nyalah wabah anu luar biasa barang ditempuh dina pansa tiga eces kawan jentre kakarai kasakit wabah leungit lamun ditumbalan ku hiji baju hikmat lunak lagi hiji militer panglima perang negara baju hikmat naon baju hikmat tapi lu gawe lamun teu buru-buru ditumbalan ku baju hikmat nu aya di angkatan bersenjata panglima perang anu geus maher kawentar bakat tumiba mamala ka surga mariloka dewa bakal leungit wibawa dewa bakal leungit pangaruh acuk hikmat anu nafra dina awakna hiji kasatriana hiji jeung kulit dagingna anu ditaplokkeun dina waktu lalampahan sabadana digayem sirahna ancur ku naga persona nyata putra Bima tinyaring aya baju kaula baju hikmat anu poho dipakekeun ka eta budak
anu watakna moal teu raku pakaran anu ngahiji jeung kulit daging nyaeta di Raden Gatotkaca. Jadi kaula dek nyimit kulit ponsor getih wayahna kakak tepungan Raden Gatotkaca pentaridona eta baju dicokot deui ku kaula supaya dicokotkeun tina kulit dagingna urang ancelengkeun keun jadi tumbal kawasan tadi. Tidak. Biar menang yakin akin merah akin jangan menang ya wis ngawula ngaragaman kaget Indah asa mimpi tengah poe erek-erek kinten-kintena ieu teh moal disebatkeun salira ngalan nyawa benteng nagara ngalan nyawa benteng bangsa nagara Gatotkaca teh anu ngaumnan kayungan bangsa di jero nagara. Panglima perang negara hiji sungsung kekuatan negara sareng bangsa moal sababaka guna jeung manfaat jeung tibatan rusak dibawa dewa ancur komara para bakar sanes ieu teh parantos ngahiji sareng kulit daging Gatotkaca ieu siloka lambang upami kena dicoplokeun mah sarua jeung misakeun militer panglima perang benteng nagara sareng rakyat militer kalawan keamanan kepolisian nagara anu geus manunggal sareng rakyat dilahirkeun ku rakyat ngandung hati bakal dipisahkeun ku sarean anu sareanna bakal pisah nyawa Gatotkaca lamun ieu kerean Prakusuma dicopot sabab parantosnya hiji sareng kulit dagingna anu hartina bakal ngalah nyawa atau bakal ngawat Gatotkaca lamun kapisah jeung kerean Prakusuma karalun-alun makasukun hapun terang katidak menikali nulikami kula bari dikeraskeun eta panasna dicerma keur nagara amarta waktu kiwari keur aya dina kalongaran keur aya dina kaseimbangan terjadi keseimbang tapi nyata keur geus robak leungit kepercayaan rakyat ka militer rakyat ka polisi ayeuna dipisahkeun ku salira rada teuing hancurna upama Gatotkaca dipeti-peti di alam nyawa hartosna sacara kitu yakin ageuna bakal timbul mamala ngabungahkeun macan turusan yang dipisahkeun ka manunggalan militer ka manunggalan keamanan jeung rakyat
di mana geus dipisahkeun kekuatan rakyat yang negara bakal leungit mungkin masalah ngancurkeun alam ngancurkeun beungkeutan dina kesatuan jeung kesatuan simpai bangsa di mana sarila partos damel kasakit misahkeun tentara misahkeun keamanan negara sareng rakyatna musik-musik ulama ini ngagubahkeun macan turu sarua jeung ngageulingkeun hiji tokoh masyarakat anu keur jeung pancen tugas ngadentu dina gunung Nasimu anu aya dina sagala silokanahana ieu bakal mampu nyingeurepan eta aki-aki aki-aki saha anu imahna lebahkeun taman unyil anu keur nyaung-nyaung melak bortol saha teh Kakang Semar kuda pawangan kajeng Kakang Semar kajeng Kakang Togo kaula wani nyingeureupna wani tanggung jawab rasa akan aya nu mampu batal dewa Sang Hyang ka eta aki-aki banar saleuwih si cepot goreng adat si dawala nu cepak pahang bisa-bisa disawarga ambil alih Kakang Semar nu makan kerajaan surga Maniloka bahaya bisa dihalangan sanajan makhluk kawasa kumaha oge memang kaula raja kawasa memang kaula nu ngaturna kaula anu nyekel hak aturan bujing hingga manusia jin setan siluman kaula sanggup nyingeureupna tingali Kakang Ismaya teh eta teh panraka salira anu kagungan web konsep jeung anu kagungan hak mutlak wali surga manusia akan tongsiun akan derma utusan jalan demi perintah kaula indah ampun para nun teu sanggup nyingeureupkan ada Kakang Cepot teu sanggup nyingeureupkan Kakang Dawala mugarani ecakeun tina sifat-sifat kasombongan anu akanyana kahancuran Rai kapan pantos sadar dewa kawasa aya nu ngawasakeun dewa pinter aya nu pinter dewa gagah aya nu ngagagahkeun Rai parantos sadar teh aya diseraheun Rai parantos sadar bakal milu kana akidah akad dewa aya nu ngadewakeun kawasakeun sifatna zatna Allah subhanahu wa ta'ala nah salira aya bae loba pilempangan kakakacikan itu sifat sombong jeung takabur kaula nu kawasa kaula nu agung tempoe syariat kaula dengan opat hatina nyekel kekuasaan anu luar biasa salira kawasa dikawasakeun aya nu ngawasakeunana betak keneh digawe di dieu teh Indra bahaya di PHK leung di PHK pagawe-pagawe kabeli tapi ieu mah dipecat jagakeun kaula sanggup dipecat jika akan kajian dipecat tina gawe jeung tibatan akan guru misahkeun ka manunggalan tentara kepolisian jeung rakyat kajian ting akan dipecat jeung tibatan akan kudu nyinggareupan singa amatan muaya dewa Batara Sang Hyang bisa nyingareup ka Kakang Semar
ujung-ujung gua semua cepot lagi dawala sarwa dewanti. Halo, gila geus muring ka kulun kieu aja. Upami lagi balik ke peuteut teh masa mangaakan basa heula tina gawe. Nyanggakeun dibawa mandat disuwi dibantul jabatan utusan nyanggakeun. Yang tibatan akan jadi kasakitnya ke jabatannya ke kekuasaan jadi cucuk di bangsa di negara. Yang tibatan akan jadi tungtung curug rakyat anu bakal direformasi ke leuwih ti heula akan coplok gawe balik deui kana bulutan hendakan we akan ke anak turunan tukang bawang jeung tukang sayur. Yang tibatan sidengkan dina kursi jadi hanya ceuheung masyarakat jadi mangan hirup. Eukeur mah eukeur kaayaan rakyat diansam ekonomi juga kieu. Bapak tani teh kieu karindaki harga teh saiman jeung modal jeung gawe jeung pupuk sarupan. Memang murah nu diharapkeun sandang pangan teh murah tapi lamun teu saimbang jeung pagalaan jeung bebeulieun mah hartina eta can adil teh. Tuluy akan sidengna ngeureut ngarusak militer, ngarusak polisi, ngarusak rakyat. Leuwih hade dipesat ka jeung balik deui akan cokoleko nyuruh roda kineu jeung tibatan akan jadi pamarentah tukang penjilat meureut gesang rakyat. Ya, mending ngepak deui ngepak deui akan. Ulah tadi di jam ieu di detik ieu anjeun dipesat tina junggeral makku geral mampak gerak angkat kaki ulah aya di di kantor ini muanineng ku jabatan, muanineng ku pangkat, muanineng ku gaji jeung tibatan akan ku kabeureuyan ngalageun duit haram. Kajenting sidengdang dina kolodolak butut bari akan nyengsel dina wortel jeung huy ku meuli jeung tibatan ku nyengsel dina kursi. Dua pipilasan wa geus teu kapake wa masih kene kaanggo lain teu kapake tapi anjeun mah hartina akan teu kapake teu milu ngajurung kana hawa nafsu kasombongan. Anjeun jadi raja di raja mimpin narpati mimpin rakyat di luhurna luluhur ti handapna rakyat demi nyalametkeun rakyat. Rakyat teh nunggu-nunggu kumaha adil teh karasana, kumaha makmur teh rasana. Sahubungan jeung anjeun bareto janji maneh get dina kursi. Nya mungkin kasanggupan rakyat lamun aing jadi pemimpin sanggup anu dek anu. Tapi anjeun get dina kursi akan ngarusak ka rakyat jeung ka bangsa di negara. Nu kitu jalir janjiran salin sinucap ulang udang tina tanah. Maka tunggu ajab di Allah anu maka ciru kali adil.